Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabi Regina Marina di kelas 12 Epustilo bade baris mentonkeun monolog anu judulna Ngeunteung. Karya Teddy Ih, geus pancenet deui geuningan. Tanda cinta teh, tanda cinta anu teu bisa dibodo-bodo. Jerawat meni beureum kieu, encet gitu. Sieun peuri tapi antepkeun wae asa ngaragokan. Tapi kek asa jadi nyari kan urang ingin we nepi ke asakna jika cinta kuring nu ayeuna keur macambah kaluar tina kuluna jeung budak cahaya anu sumerangan ti sasaanjeun akang nya bener jadi panyari geuning panyari kana beungeut kuring teh anu cek batur mah ngalah ka indung saur bapa irung anu jang halis teh kuring teh nyeplak pisan pangambung sareng kening mah ka mama ari gado mah nya ka nini kuring naon deuna jiga mama teh nya nya biwir buuk jeung kembar cenah kuring teh jeung mama teh tah palebah awak jiga ngalah ka bapa malah lempang cekih pisan pada ngageblay saur Mang Amen mah kuring teh fotokopian bapa ari bapa teh sana deui samun teh hanes ti kuring cenah eta oge kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujangan tuankeun mugi-mugi ditami iman Islamnya ku Allah nu Maha Suci amin. Euleuh saha eta nu kaluar dinu kalangkang banget kuring beuki ngalobaan boy kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama aya bapa aya aki aya enin aya uyut aya bao aya karuhun nya walungan cinta nu ngebak panjang deui panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor deui ka Rama Adam ka Ibu Hawa terus ka karuhun ka nini ka aki ka inung ka bapa terus ngamaura dina diri kuring nya aya cinta aranjeun baris dipiara ku kuring walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina kuring moal dikotoran moal digegeuleuh mugi Gusti ngapingan ka jaringan ka diri abdi ayeuna mah hate kuring teh keur manjahna bunga cinta mekar dinu dada bari jeung jerawat meletung dinu pipi gerang ngaradah terus kembangan terus buahan eta walungan cinta nu ngamuara dinu diri kuring keur sinar marina terus ka anak incu buyut bao terus nepi ka turunan nu pangjauhna pancen kuring bajuang ka sakuat tenaga sangkan eta kasacian teh warangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran Insya Allah ieu jerawat beuki asak ieu hate beuki manyuan akang ari ayeuna